Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang dina lawungan munggaran YouTube disarengan kusim kuring pun hin wahidah. Nanging sata acan dikawitan mangga kasaderek akang teteh sadayana anu teu acan subscribe tiasa nyabscribe saenggalna kalayan ngahurungkeun lonceng notifikasina disarengan ku ngabagikeun ieu link karerencangan saderek. Hatur nuhun kanu parantos nyabscribe oge ngahurungkeun lonceng sareng ngabagikeun linkna. Bismillahirrahmanirrahim. Dina lawungan munggaran ieu simkuring baris medar tur maluruh perkara sajak Sunda. Tah, naon ari sajak teh? Sajak nyaeta salah sahiji wangun puisi heubeul anu teu kauger ku aturan pola metrum. Naon ari pola metrum teh? Pola metrum teh nyaeta aturan-aturan anu osok aya dina sajak atanapi puisi. Seperti guru lagu, guru wilangan, tungtung engang, sapertos nu kitu. Sajak teh mangrupa hiji ungkara ngeunaan pikiran, rasa jeung gagasan ti hiji pangarang pikeun nepikeun eusining hate atawa rarasaan. Tah biasana sajak mah ditulis dina wangun konotatif atawa hiasan. Nyaeta anu hartina sabalikna jeung makna denotatif atawa makna anu eusina nepikeun kaayaan sacara langsung. Tah, contoh kecap konotatif diterapkeun dina kecap beureum. Dina konotatif mah kecap beureum teh bisa ngandung harti wani atawa berani. Upama dina denotatif kecap beureum teh bisa ngandung harti warna atawa harti anu sabenerna. Nah, salajengna asal usul sajak. Ditilik tina asal usul sajak, dumasar kana asal usulna sajak teh mangrupa karya sastra sampeuran anu jolna tina sastra deungeun. Nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Tah, dina tahun 1846 karya sastra sajak mimiti asup ka urang Sunda. Di mana mimiti asupna? Aya pangarang Sunda anu ngaranna Kiswa Wiryasasmita atawa anu ilahar disebut Kiswes. Harita anjeunna mikabogoh kana karya sastra deungeun anu disebut puisi teh. Kiswes mangrupa pangarang Sunda anu geus mimiti nulis ti umur 16 tahun. Nepikeun ka kiwari Kiswes karya-karyana masih dikenal ku urang Sunda. Salajengna urang tataan sababaraha antologi sajak atawa kumpulan sajak-sajak Sunda anu murni hasil pangarang urang Sunda. Anu kahiji nyaeta aya Jante Arkidang karya Aji Prosidi. Anu kadua aya antologi sajak Maung Bayangan karya Eti RS. Sareng nu katilu aya kumpulan sajak Ning karya Teddy Muhtadin. Salajengna unsur-unsur sajak. Unsur-unsur sajak di dieu kabagi kana dua bagian. Anu kahiji aya adegan lahir sarta anu kadua aya adegan batin. Adegan lahir nyaeta unsur fisik sajak disawang tina wanguna. Anu kadua nyaeta adegan batin. Ari adegan batin teh nyaeta unsur sajak anu teu katembong langsung tapi kudu diteleuman atawa dirasakeun. Nah, ayeuna urang ngabahas ngeunaan adegan lahir. Ari adegan lahir teh kabagi kana sababaraha bagian. Anu kahiji aya
wangun sajak atau tipografi. Ieu tipografi sajak teh eusina biasana ngeunaan sababaraha pada sajak atau pada lisan sajak. Gumantung ka pangarangna anu nyieun carita ngeunaan sajak. Anu kadua nyaeta diksi atau pilihan kecap. Pangarang kudu pinter milihan diksi atau milihan kecap lantaran daya irut sajak ayana dina kabeungharan kecap atau diksi-diksi nu digunakeun ku pangarang. Jadi kamampu atau kabeungharan urang dina maca ieu penting pesan dipiboga ku pangarang. Anu katilu nyaeta citraan atawa imaji. Citraan atawa imaji teh nyaeta hal-hal anu ditepikeun ka nu maca ku pangarang. Biasana ieu raket patalina jeung kalimah-kalimah anu dibaca karasana kumaha ku pamaca dinu pangarang. Anu kaopat nyaeta gaya basa atawa figuratif. Gaya basa teh biasana digunakeun ku pangarang pikeun nu maca nyaeta ayana harti konotatif atawa sajak teh bisa nimbulkeun ayana harti anu beunghar. Nalika sajak eta dibaca ku pamaca, pangarang geus leupas henteu bisa mere harti nu sabenerna. Kumaha nu maca? Hiji pamaca bisa ngahartikeun hiji sajak kalawan beda-beda. Anu saterasna nyaeta purwakanti. Ari purwakanti teh nyaeta padeukeut nasora dina engang. Nah eta engang mimiti atawa engang di tengah atawa engang di pamungkas atawa panungtung. Ieu purwakanti teh bisa nimbulkeun adu manis atawa daya irut dina unggal pada lisan. Saterasna urang medar perkara adegan batin. Sami sapertos tadi, adegan batin oge kabagi kana sababaraha bagian. Di antarana aya jejer atawa sensei. Jejer di dieu hartina ide pokok anu rek ditepikeun ku pangarang kanu maca. Jejer dina sajak Sunda tangtuna rupa-rupa. Di antarana aya jejer ngeunaan keagamaan, jejer ngeunaan kemanusiaan, atawa jejer ka ngeunaan cinta kalemah cai. Eta kumaha pangarangna dina milih jejer pikeun sajak anu rek dijieun ku pangarang. Adegan batin anu kadua nyaeta rasa atawa feeling. Rasa dina sajak Sunda bisa kapanggih sabada sajak eta geus dibaca. Naha eta sajakna rek dibaca digalantangkeun atawa dibaca dina hate. Biasana rasa dina eusi sajak bisa kapanggih sanggeus dibaca ku pamaca. Adegan batin anu saterasna nyaeta wirahma atawa ton. Ieu wirahma teh ayana tinu maca. Nalika nu maca ngapresiasi hiji sajak bisa kapanggih wirahmana. Dina naik turuna kumaha carana nepikeun wirahma kana hiji sajak. Adegan batin satuluina aya amanah. Ieu amanah teh ditepikeun ku pangarang kanu maca. Tapi lian ti kitu, amanah dina sajak biasana gumantung ku nu maca. Nu maca bisa nyimpulkeun amanah sanggeus maca hiji sajak. Sok sanajan amanah nu sabenerna direk ditepikeun ku pangarang mah A, tapi nu maca bebas nyimpulkeun amanah naharek A atawa B atawa C. Lantaran hiji sajak saupama geus diciptakeun tur geus diterbitkeun, saupama geus dibaca ku nu maca atawa apresiator, pangarang geus teu meunang ngaboga-boga kana eta karya. Estuning sautuhna kudu dipasrahkeun kanu maca. Tah salajengna wanda sajak. Wanda sajak kabagi kana dua bagian. Anu kahiji aya sajak epik, anu kadua aya sajak lirik. Sajak epik nyaeta sajak anu sipatna ngalalakonkeun, ngadadarkeun atawa nyaritakeun. Upama sajak lirik mah nyaeta
Tinang tuh beda jeung sajak epik. Sajak epik mah ngalalakon, sajak lirik mah henteu ngalalakon. Sajak lirik mah tuning teu digalantangkeun ti A nepikeun ka Z. Dina dunia sastra Sunda, sajak lirik biasana leuwih dipikaresep ku nu maca. Salajengna ngadeklamasikeun sajak. Ngadeklamasikeun asal kecapna tina deklamasi. Anu hartina nyaeta midangkeun sajak anu dibarengan ku pasang peta jeung gerak. Biasana deklamasi mah ilahara tara maca teks. Beda jeung maca sajak. Upama maca sajak mah macana nu dihade-hade tanpa dibarengan ku peta jeung gerak. Salajengna musikalisasi sajak. Musikalisasi sajak teh nyaeta kagiatan midangkeun puisi atawa sajak jadi rumpaka lagu kalawan dibarengan ku musik. Eta hidup khususna murid-murid SMA 2 Cianjur pangga bade ngapresiasi sajak dina bentuk musikalisasi sajak atanapi deklamasi atanapi maca sajak hungkul. Bebas. Tah para pamirsa sadaya, kitu eusining materi ngeunaan sajak. Mugia ageng mangpaatna pikeun sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.